mantak cak anu can nikah hade aing mah can nikah. Emang kunaon ge da? Kade-kade itu arembungeun. Atuh siapa lain berat ka salat berarti tah loba nu embungeun. Tah ku dipandian ku 7 kembang. Indo itu apa kos gitu. Aduh. Nah ieu. Ieu nu mantak sing hade nikah bakal ngahalangan akhirat apa henteu ieu nikah. Perhitungkeun. Itulah antara fikih jeung tasawuf beda pandangan. Sing hade namun bakal nimbulkeun ngahalangan sorga ulah nikah. Mentak istikharah timbul istikharah. Padahal nikah mah dititah ku Kangjeng Nabi, tapi disunahkeun istikharah. Naon ieu? Ieu bakal ngahalangan sorga apa henteu sih? Tuh. Aya tilu awewe ieu sabenerna mah ieu nu paling resep. Ieu mah kadua, ieu mah katilu. Ieu nikah dititahkan ku Kangjeng Rasul pangkihuma atau balakum geus teu kudu diistikharah aja urang ngalaksanakeun parentah lain etana tapi ngahalangan ka sorga apa henteu istikharah Allahu akbar beres Allahumma inni astakhiruka dan lain-lain sebagai Allahumma in kunta ta'lamu anna hadza sarwiti bindanu khairan li di dunia ya wa akhirati ya beres tapi lamun teu bagus mesti jauhkeun eta kan ngara istikharah tina tilu nu mana ieu? Timbul nu ieu hasil istikharah mal mislet. Mal mislet. Ieu lah hasil istikharah sebab minta petunjuk ke Allah. Urangna minta ridho Allah supaya surga ulah kahalangan dibere. Ai nu resepna mah kanu ieu. Ieu kadua katil ai nu timbul nu ieu deui. Anu aing kurang ngerseuh. Heran aing ge. Di isi horohan teh aing ka dieu timbul ka dieu teh nu ieu deui sedengkeun aing resepna ka nu ieu sebab geulis aya di dieu jangkung aya di dieu lenggik aya di dieu pinter aya di dieu jas sabenerna mah cek zahir mah ieu tapi isi horo nu ieu deui nu aing rada amper kurang naik lah guys aing mah nekat milih sesuai jeung istikharah. Ajeun, coba kumaha engkena. Dek dipasrahkeun ke Gusti Allah. Pilihlah nu ieu. Tek nu kurang resep teh. Bener. Barang dirasakeun hiji pamajikan sopan biasa hasil istikharah. Kadua ditinggalkeun ka masjid ngaji, bangunna sabar bae. Urang ninggalkeun aja teu pati resep tenang. Aduh. Kita yaku babaturan siapa bangunna tenang amat ka mana ge. Naon nu pake kemlang. Lain so kan pamajikan sanu daekeun. Tah eta mah keur sompra bae geus mah kitu deui. Mah keur carita aja tenang. Guys. Ku hari aya jelema. Lah geus teu kudu istikharah aing bogoh aya awe tilu. Aing bogoh nu ieu bae geus. Sesuai jeung kabogoh syahwat aing. Itu hawa aing kahayang aing resep kan ieu. Ja aing dipaksa-paksakeun kanu ieu jeung kanu ieu kurang. Ieu nu resep aing mah ieu. Geus teu kudu istikharah. Ieu bae. Masalah tuh jaman sia-sia nu rumah tangga. Kawin tak. Kakarak saminggu. Karak saminggu kawin. Geus kieu bae ditungtung masjid. Sia kunaon bangun ngalamun bae. Lah loba omong. Yang kumaha sih? Majikan marah bae. Manya ieu kak. Atuh euy, kadang saminggu mah ke honeymoon kene. Sia kadang kuduna mah geus kitu, tapi kieu kaayaanana. Atuh puguh baca saksia eta keur ieu pilihan sia, atuh jak kurang kumaha. Tapi madu masyaallah. Ka aing teh galak, guys. Masyaallah teu meunang salah saeutik. Itu ya balik aing ke helanan ye ngan atuh kieu bae rasaan teh kuduna makan keur indehoy aing kuari jadi kieu balik aing mah pamajikanana geus jubras bae dan masyaallah terus dirasakeun ke hade saminggu ke ribut saminggu ke hade beuh lamun geus boga kahayang teu meunang diengkekeun mun geus boga kahayang diengkekeun sapoe bae beuh ngagilekna sabulan. Ya Allah ya Rabbi. Iyalah cantik bahkan hati gitu. Insyaallah. Nah, terus dirasakeun. Aya anakan mah anakan biasa. Disebut da awet raje.
Jadi teu halangan nih keanakan mah anakan biasa. Ngan teu tentrem kan ibadah kos kitu. Teu tentrem kan. Masya Allah nyana tah ngobrol tah jeung anu ieu teh ieu nu boga pamajikan anu nang isi khoroh. Isi aku bae rumah tangga sih. Jijai mah masalah. Sugan ribut teu pernah mah ribut. Kan naon tuh diributkeun. Ayo bang isi aku bang. Aing mah puguh ieu kieu rumah tangga aing masyaallah ribut. Atuh jasa cak aing mah harta aya di sia, geulis aya di sia, kasep aya di sia, pinter kok ribut bae sih. Teu karti. Sia aing mah teu pernah aya ribut-ribut. Aing mah ka imah pamajikan ngabagyakeun malam-malam mun aya tatangga riungan dijurungkeun untuk ngariung ka ditu tuh cacampuran. Terus kabelah dina lamun aya nu zarah-zarah malah macam pamajikan geus ka ditu zarah. Bukan nek milu henteu atuh, nek milu teh naon teu kumaha teh kan nginaeun kos kitu mah tah. Kadang-kadang lamun aing teu boga duit, kadang-kadang nanya, "Kakak emang teu ngarokok teu boga duit?" "Henteu." "Yeuh tah." Geus sih selalu ngomong aing. Ceuli aing rawing ieu. Aing gak ada gesi aing hiri. Aing mah boro-boro dibere ku pamajikan, nu aing ge leungit malulu. Tuh kan. Ieu kan indah aja saeta hasil isi horo ngaranna. Beda hasil isi horo mah. Kan sia bagona keur ieu teh lain hayang kono geulis. Aing ge boga ka boga teh kan 3 nu panggeulis temen itu tuh. Pinter geulis ngan. Aing isi horo nu timbul nu ieu deui. Aing mah percayaan ka Allah mere petunjuk daripada nang kahayang aing. Bener sia. Emang sia teh isi horo aing henteu. Lantaran nyana geus I love you deui ka aing. Oh, budak. Oh, WA anak I love you, you. Siapa? Tah, badak akibatna kos kitu tah. Ya aing kos aing puyeng ieu, aing ngeusan pan anak jeung aing ge bogoh keneh sebenarnya mah. Aing teh ngeusan ieu kos kieu, ieu. Geus rasakeun kos ieu. Malah mah aing kuari geus deuk musyawarah deui. Cek pemajikan teh ka lamun deuk misah kita milih tanah nu itu aya nu itu aya nu itu aya. Atuh nu deuk di kakak gawe deuk lah kumaha ngeunahna bae cek nya teh. Ajeun ke jang ngabangunna kumaha ngabangunna cek pamajikan gampang. Ya emas geus aya tah 100 gram. Jadi duit aya cek nya teh atuh urang babarengan bae. Aing tararis gadenge sia. Asana indah teh. Aing asana hirup asa di neraka jahanam. Hasil isi orang. Ladak ulah datang kata isi horo. Isi horoan. Masya Allah karim. Nah petunjuk ti Allah. Nah iyalah. Urang teh ya dibere kejelasan. Kugus si Allah. Hati-hati. Harta fitnah. Anak fitnah. Sampai ke ngahalangan sorga. Sebab urang jadi pengkhianat Allah. Pengkhianat Rasulullah. Yakni praktekna demi harta. Allah terabaikan. Demi harta Rasul terabaikan. Demi harta, demi anak Allah jeung Rasul terhianati. Padahal Allah boga ajrun azim, yakni ganjaran. Kunaon lain diraih ganjaran hanya demi harta jeung anak. Anu ngan sakadar di dunia doang. Cilaka ieu fitnah. Nah, jang urang, kuari urang introspeksi datang ka imah nya. Besi aing ye nu kabawa ku harta. Ulah urang dibawa ku harta tapi harta urang gunakeun make petunjuk urang. Goblok sia harta. Ngatur-ngatur aing, kudu anu sia. Awas ya ku aing. Endek ditasarupkeun ku aing sia ka jalan Allah. Anak ngahalangan aing bae, nurut ka aing, geus terus. Teu nurut ka aing, awas ya. Kuduna kitu ka anak teh. Mondok sia. Bah, mondok mah tinggalin zaman sia. Nurut sia, ayo teu nurut geus. Ulah balik sia ka dieu. Tapi disungut doang. Ulah haju. Teriak mondok sia. Edit sia ka Gunung Karang dilegag baung sia ka dieu. Ulah haju beneran ka anak mah. Alipag mondok. Bah, mana emang mondok bae sia aing neuleuh tuh nu sarakola geus paehna bapa eueuh nu nyalakeun. Anak kabeh ge ngan syukur ngameng ka kuburan doang perebut harta. Tapi tuh deuleuh si anu tuh nu anakna mondok. Nyanana nyalateun, naju nyanana tahlil, maca Quran. Pan abah teh geus di jero kuburan mah butuh. Karena doa kadahanan ku batur atuh anak-anak heulanan. Gas, mondok sia, mun teu mondok gas ku aing sia. Awas. Maksudna awas mah aing kawin deui geus sia.
Si abah mah kos kitu amat. Bedakeun ka masya. Bedakeun, lamun sia teu rek mondok abah kawin deui. Kan nya bebe jabah. Emak, abah lamun kula teu mondok kawin deui mangkana. Mondok sia daripada emak engke dicandung. Mondok sia. Diaturkeun ku emak. Sia mah garelo jasa sih. Otak teh pararayah jasa. Itu. Gua malah mana yang sak mana sakolakeun we. Sakolakeun candung sia kuing. Pokona mondok. Mana ge mal gua omong ya. Sama rondok kabeh. Emang abah sia nyandung. Aing teh hayang dicandung mondok. Mage milu mondok. Kalingeunaheun urang. Atuh jadi lalaki na pararayah jasa dunia mah lulu dunia. Nah, iya ulah terlalu nganggap kana dunia. Jacak Allah ya urang kan keur ngaji, urang seakan-akan bangun keur lalagan lain ieu keur muka lamah jeung Allah urang. Keur dieusian set ka jero hate. Tuh, kula mah sakadar alat doang. Memeh kula abah kula, memeh abah kula abahna deui terus alat doang. Ya sampaikan. Wa'lamu, hei. Urang Cikupa, urang Bojong, urang Belaraja, urang Sepatan. Anu halal hadir di dieu kabeh sing nyarah sararia kabeh nya. Wa'lamu tah wa'lamu. Atuh di bahasa urang geus mah kos kitu. Mentak aing mah bungkat TV ge aing mah bahasa kos kitu. Menya di TV anu kos kitu. Ya ki uci ngamuk cenah di TV. Teu pantes aing mah kudu di TV. Gas, hai dalur kabehan. Ya urang mana bae nu area di dieu? Wa'lamu. Cak Allah sing nyaraos ya Allah yang nembogana ieu. Annama amwalukum, saenyana sepeda sia, motor sia, tanah sia, imah sia, kabeh perusahaan sia, wa auladakum. Jeung incu sia, anak sia kabeh fitnatun, fitnah nu ngalangan kana sorga. Tuh. Sanjana deui wa anallahu indahu ajrun adim. Allah ngabogaan ganjaran jane sorga, pilih ku sia cinta harta ulah hianat ka Allah jeung ka Rasulullah. Lamun sia cinta harta sampai hianat sia moal meunang ajrun adim. Tah sakitu bae wallahu a'lam bishawab.